lamun saya yakin aman naqala illallah wa ma yudika kepala kendala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ka bapak kata sakula wargi tur reng-rengan anu aya dina wewengkon khusus Dusun 2 Kampung Jengjing anu Kusimpuring. Di dieu sami-sami disuguhkeun naon di mana urang ayeuna bade ngamitanana urang anu sababkeunana ria atanapi hiburan nalika atanapi lain hiburan ieu teh sing jaga manfaat atanapi biasa ngahibur sareng warga-warga anu ayeuna ieu nyakseni dina syukuran ieu khususna Kusimpuring atas sami pangkat kasepuhan sakula wargi atanapi khusus para karuhun atanapi kuku lemur anu aya di Jengjing ngapunten. Inna muslim wa ya muslim incu sadayana yang melaksanakan kurang syukuran rehna sakula wargi atas nami pakata sakula wargi biaya sanes pangitan mung biasa ngalaksanakeun naon-naon ayeuna dina unak-unak dina waktu tadi ayeuna atas ngalaksanakeun para sepuh anu masih keneh jumeneng mugi urang pelaksanaan ieu teh doana kaya urang sing lancar bahagia mupakat sareng hibur ka sadayana. Kusimpuring pangitan dieu atas nami Kadus 2 atapi kasepuhan khusus di Kadus 2 Kampung Jengjing ngawal atanapi ngadoa sareng sakaligus naon-naon urang di perjalanan Kusimpuring aya wakil-wakil Kusimpuring atas nami perterangan sipil desa Padangan eta pangitan khususna ka pangawalan budak-budak sadayana mugi dijaga kalau urang keamananana. Wassalamualaikum warahmatullahi